Aku kaget. Naon men? Aduh. Aing nyeri asli mah euy. Ajen. Yah. Naon? Sia keur naon, Dong? Ngalamun. Hah? Ngalamun. Duh, padahal aing euy. Lain aing bari barang tanyakeun. Barang tanyakeun naon? Iya tentang naon ngaranna teh tentang pribadi. Pribadi sa? Pribadi mana? Pribadi aing. Tadi aing ngobrol di jeung Kolosia di sawah teh. Jeung Mao yes. Heeh. Hah. Tah, aing cenah sia ngaran sia lain Sudung asli nama. Ya lain men. Heeh. Ngaran asli nama da jauh atuh. Emang sah sih ngaran aslina? Eta mah panggilan ti budak SD di baheula. Di Landi gitu. Di Landi samen. Jadi ngaran nama lain Sudung lain itu ngaran asli mah. Lain. Emang sah sih ngaran aslina? Ngaran asli. Rasta. Rasta. Heeh. Wah, tadi halus Rasta ngarannya asli. Tapi Rasta. Tapi itu perlu diartikan Rasta teh. Lain maksudnya diartikeun teh kumaha men? Jadi artikan kan setiap ngaran teh aya hartina. Tah kabeneran aing bisa ngartikeun. Lu balik men. Bener aing pan turunan. Jadi alus goreng ngaran teh aya hartina. Aya hartina. Jadi mawa kanu apes kan ngaran teh mawa kanu apes, mawa kanu kegembiraan, mawa kanu kesenangan gitu. Ken heula sancan ka aing eta ngaran, maneh heula tah sarmen naon? Ya samen ge alus sa teh hiji, hiji samen gitu. Samen men teh permen. Mantap lamun urang asal boga hiji ge boga permen hiji, maena mah geus untung gitu. Tibang permen hiji ge bakal jadi untung gitu, ngadagang permen hiji ge bakal jadi untung teh. Karena samen, sa teh sa hiji gitu. Hiji. Tapi lamun 2 men, samen ge geus alus kumaha lamun 2 men. Jadi hiji permen. Tibang permen hiji ge bisa jadi untung ke urang mah gitu. Bisa bakal jadi keuntungan urang gitu. Jadi alus maneh mah kata pon lagi amis wae men. Ada gitu, amis. Eta mun ngaran aing kumaha men? Rasta. Rasta. Ras naon tah ras? Ai raste teh asalna di bahasa Sunda. Raste. Bahasa Sunda. Artina teh inget. Raste. Ras we kasih anu, Ingat. Ras. Ingat wae. Batur inget ka urang. Ras inget. Jadi mun inget wae teh berenang batur teh selalu kebayang wae ka aing berenang nya. Tah aya ras kabayang, inget wae. Arita naon tah men? Lamun tah teh eta mah goreng euy. Tai. Hah? Tai. Jadi lamun dihartikeun kabeh teh ras teh inget tuh nya. Heeh. Tana tai. Jadi lamun inget nu pamana teh inget ka tai dong. Goreng atuh paingan aing. Inget aing Heeh. disaruakeun. Di lain disaruakeun maksudnya lamun ras teh inget, aing teh tai. Jadi lamun pamana teh inget ka tai. Anjir goblok setan. Ya men, siapa goblok. Widih, ini. Yeay men. Hujan atuh leulembangan wae. Aya kepentingan men. Nya pasti asalnya bergeni pasti aya penting, mama naon deui atuh. Lah, Tapi ulah gandeng men. sarina ge sok gandeng atuh urang. Tara urang mah terlalu omong. Maksudna teh aing arek minjem duit men ka sia men. Tuh nya, geus naksir we mah, pasti mah bakal nginjem duit. Sakalian Mata men nyolok men. Aduh. sakalian mah di lembur nginjeman wae duit. Imah butuh pisan men. Jeung bayar Bang Emok men. Hah? Heeh. Bang Emok. Bang Emok. Waduh, mabok kena utang ka Bang Emok. Boga men. Astagfirullahaladzim. Yo, Mak. Ih, aing deui wae. Dieu beungeut aing emang aya opat di ditu. Yo, Mak. Bang Emok teh geus dilarang. Entong sok segala nginjeman wae Bang Emok atuh. Men, amun aing teu boga hutang mah atuh meureunna moal nginjem ka maneh. Nginjem ka maneh arek mayar Bang Emok. Aduh, ampun. Lain ngomong-ngomong mah emang teu boga duit pisan. Aing mah aya masalah kitu mah aing boga duitna. Dan embu mayarna men. Geuning mau mayar. Nyaah. Oh, mah teh ayeuna mah nginjem duit jeung mayar hutang, tapi mah ge boga duit tapi nyaah gitu. Nyaah. Tah, uing aya ide, Mak. Ceuk uing mah hutang tong dibayaran, Mak. Geuning bisa kitu men. Tong dibayaran. Tong dibayaran. Terus kumaha tah solusina? jadi kieu. Lamun mah mayar hutang ieu nya. Mana ayeuna boga duit nya? Nya. Jebret we duit mah teh dipake mayar hutang. Mayar hutang. Terus tangke bener duit mah eueuh beak pake mayar hutang. Mak teu boga hutang. Nya. Sagala teu boga, Mak. Ayeuna lamun teu dibayar. Lamun teu dibayar beneran mak duit aya angger. Hutang boga. Wah. Sagala boga beneran. Hutang boga, duit boga. Bener. Mantap tong dibayar. Mending mah ayeuna mah teu jadi meureunna nginjem ka maneh. Nah, tong dibayar hutang mah geus bae. Tong dibayar. Tong dibayar sabab lamun dibayar ke duit mah eueuh, hutang eueuh, mah sagala teu boga. Wih, bener solusina men. Ya heueuh. Hebat maneh mah, pasal aing. Gitu. Banyak geus moal jadi nginjem lagi nya men. Balik we men. Balik wae. Men. Dasar mending doclok.